Pamiarsa, sawatara ibet pisah kuliah tatar priangan, seja didugikeun dina pidangan Jaksun News. Dinten ieu edisi Senin kaping 10 April 2017, pamiarsa sasarengan sareng simkuring pun Aldira Martabianda sareng Kuntreusieun kemerdekaan. urang sami-sami babandungan bae iber salengkepna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Abdi Rosita sareng Pipit bade ngalaporkeun warta ngeunaan WJS anu aya di Babakan. Abdi dia tos saya sareng narasumber nyaeta Di hari Muharraman di sok dipanggil Al-Fatihah Abi terus perubahan Di tahun baraha ngadegna ieu WJS teh awal mulana berdiri mah tahun 2012 bulan Desember upami anu mimiti ngadekeun ieu WJS. Satu aja WJS salah resmate anu milik keluarga terus ngenama kantin sunat. Nah, ternyata setelah dicoba kantin sunat upami urang dagang di lembur sorangan teh asa kurang buka kunaon terang-terang mungkin meureun tos bosan masakan urang sorangan nah intinya abi nembe larian ide kumaha carana supaya masakan Sunda ieu tetep biasa tumbuh. Nah, karena ku abi di budaya sareng budayanya ku kuliner Jepang, tapi Jepang lagi teh Jepang pisan. Soalnya abi ge sanes background-na sanes di kopi Jepang sanes ngusep unggul kan budaya-budaya Jepang seperti kartun kulinerna terus budaya fashionnya gitu. Nah dari dirinya di kemudian ngahijikeun konsep kita Sunda sareng Jepang di satu tempat. Makanya di tahun 2012 teh kita langsung nami WJS dari proses doa berubah rupa namina dugi ka satahun ade kenging konsep WJS warung Jepang Sunda atau warung Jepang Sunda dugi China diambil alhamdulillah kapungkur mah warung Jepang Sunda cuman abi mentok ka perusahaan anu tos terkenal kuningan KFC kan namanya teh tempat fried chicken tapi umumnya masyarakat harusnya lebih minat ke KFC makanya abi sering singkat diri singkat jadi WJS orang gampang gitu gampang nyebatkeun nami tempatna gampang ingat anak pamil Pami WJS teh aya cabangna salah sama cabang cabangnya lebih ini ke partner aya sih cuman salah satu produk kurang anu di WJS ieu tadi Susilo namanya atos di lisensikan kan sanksi tanah yang bahasa Sunda dititipkeun anu investor sana anu salok di Percandan anu ayeuna di Soreang
aya menu naon wae di WJS teh. Menurut teh alhamdulillah geus seueur. Enten karena konsepna pina bahasa konsep lagi budaya Sunda sareng Jepang. Dan anu Sunda nama anak pas aya we Jepang nama anu kurang kayaknya bisa ngarame. Kami masalah hargana kumaha? Kayak masalah. Alhamdulillah. Kalau bisa kasih hargaan harus nama mahal aya gitu. Anu terjangkau ya aya, anu mira anu ya aya. Kira-kira penghasilan per dinten sabaraha? Alhamdulillah. Kita langkung sekitar 2 juta sadinten. Nah, Abah milih usaha tina tuangan kan ke misalnya. Takdir. Takdir. Pokoknya sok ningali di adegan nanti makan mie ramen gitu. Uang mie ramen gitu. Nah kita kepikiran abi hoyong gaduh. Kumaha mun abi dagang ramen tapi di Majalaya. Naon amanat Abah kanggoan bade ngawitan usaha? Amanatna duh beratnya amanat. Dina impian anu manfaat terus diudag kita impianan perlu diwujudkeun. Kumaha carana anak katilu kudu resep ka urang. Anu kaopat urang teh kudu gaduh ridho di kolot Mung sakitu wae anu abdi salamaisan bade ditaskeun. Nuhun satus mak. Sami-sami atuh nuhun. Punten bilih aya kalpa. Waalaikumsalam. Abdi di dia sareng salah sahiji pengunjung. Punten, Teteh. Tugas apa itu? Maka Teteh milih uang di tempat dia untuk ke tempat anu sama sih. Berbeda dari tempat yang lain. Ini aneh sih. Kumaha tanggapan Teteh ngeunaan harga di tempat itu? Cukup terjangkau untuk anak-anak. Kumaha tanggapan Teteh ngeunaan tuangan anu nembe di sini? Ya lumayan enak lah. Nawe kalau lihat nu aya di tempat ieu. Oh, makanannya sama wifi. Tunuhun ya Teteh terus di wawancara. Pamirsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan Japsun News dinten ieu. Episode 10 orang. Tumpul kajukut tanglah kasadapan. Mugia janten lenyepaneun kanggo orang sedaya. Ngawakilan Asif Pangampih ti SMA Negeri 5 Majalaya, Simkuring Pun Rizky Febrian sareng Aldira Martabianda. Seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.